طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا بدعا لله ulah wara carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirehing urang sadar setiap manusia tungkul tempatna kaluluputan, tanggah tempatna kalelepatan, sakapeung janji ayeuna sok pohonna poe isukan. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, nu kusim kuring dipihormat, guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur, camat, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis. Lamun ibu meser jam pasti keur nuduhkeun waktu. Lamun tukang dagang pasti hayang untung. Lamun anu tani pasti hayang hasil. Tah ari ibu pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Pulpen wae eukeur nulis, maka ari ilmu eukeur naon? Da loba jelema baroga ilmu tapi teu cocok jeung fungsina. Teu mungkin jelema ilmuan make jeung pasea. Teu mungkin jelema boga ilmu rujit ka batur, ijid ka batur, cua ka batur. Lamun mah boga ilmu tapi sok ngahina batur, ilmu nu mana nu nitah ngaledek batur. Maka geratanya naon atuh gunana ilmu? Tanyakeun ka ketua MUI naon kitu gunana ilmu? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parowek wae. Kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting sarare wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a tapi naha ustad ge sok burger wae. Kabeh ge apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Geratanya ilmu teh cocok acan jeung fungsina. Matak judul nage boro-boro ngoncoran hirup batur, ngoncoran hirup sorangan ge cantang tu bisa. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Hiji jelema nu kosong hate. Aing ngaran-ngaran jelema nu kosong hate bakal bisa nyokot ilmu. Ngan lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, hampura deuk ilmu alus ge moal bisa katampa. Naha dirina ngarasa boga. Ngadengekeun batur teh deh ceramah kitu aing ge bisa atuh nama gejeng nita urang lain ku bebengok sia. Matak hakikat ilmu teh bakal euteup di saha? Di jelema nu kosong hate.
Keur mah hirup bodoh kata mah nganyerikeun batur, bodoh wae nganyerikeun batur, komo pinter moal teu ngaleuyek batur. Paingan atuh jelema nu kotor hate teu dibere ilmu, leuwih luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku ucapanana. Well, pon kitu deui urusan kabeungharan sarua. Keur mah hirup miskin kata mah ngewa ka batur, miskin tudang tuding ka batur, batur beunghar dituding nyegik, batur beunghar majarkeun nuyul. Keur mah hirup miskin kotor hate maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate, miskin wae nganyerikeun batur, komo beunghar moal teu sombong ku kabeungharan. Matak rumus nu ngaran hirup eueuh deui Pak, raja na kahirupan adalah hate. Al-qalbun malikun. Mata ayeuna ibu keur naon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Tah nu kudu disaragamkeun mah lain tiungna, lain bajuna, si hatena. Poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman, Islam sarua, Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, kiblat sarua. Nah habat kudu pasea, tong nuding Quran, tong nuding hadis, tong nuding nabi, tong nuding agama. Tuding mah kasalahan awak urang, nu beda mah eusi hate sewang-sewangan. Matak jelema nu bersih hate bakal cicing dina angka kosong. Guguruna ge tina naon we jelema nu kosong hate. Tak iya ayeuna pangajian da cantang tuh jadi kealusan lamun bareng jeung hate kotor. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus, ngarah isuk teh bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor, da isuk teh bakal ngomongkeun batur atuh. Minimal nu gigireun diomongkeun deket jeung si eta bau kelek taramani. Panitia jadi sasaran. Kalah kawe muludan ai pincuk buat eueuh. Ustad diomongkeun eta ustadana teh teu dikopeah. Ai urang teh ieu teh deuk neangan naon, deuk neangan kagorengan batur, deuk neangan kaalusan batur. Lamun ngaran ibadah gerak neangan kaalusan, montong neangan kagorengan. Bener. Matak ayeuna ibu pengajian alus, bareng jeung hate nu alus, isuk teh bakal katempo akhlak nu alus. Ka inung bapak bakal hormat, ka salaki boga salah ayeuna ge bakal minta hampura. Bubar ti dieu teh geuwat ku ibu teh tangkep salaki aya. Engke salaki nanya kunaon ai maneh balik pengajian jadi lebay. Heuh tobat. Paling kuat saminggu kigituan teh. Bisi goreng jeung dulur, bisi sok pasea jeung tatangga, osok pengajian, pupus geuwat, kunaon dipupusna? Ku geuwat minta hampura ka tatangga anu urang pernah nyieun salah ka manehna. Maot urang geus bebas dosa antar manusia, maka Allah nolak, Allah narima sagala rupa perkarana lamun di alam dunia geus silih bebaskeun. Well. Jelema anu kosong hate guguruna tina orai jadi ilmu, tina hayam jadi ilmu, tina domba jadi ilmu, tina sapi jadi ilmu. Orai toong cicing 30 poe ganti kulit ngaranna anger orai. Boa urang mah pengajian teh ukur ganti baju, ganti tiung, ganti gamis, teu ganti jeung hatena. Nu pasea anger, popolotot anger, pedit anger, kedul anger. Pengajian nu mana nu keur diparigawe lur. Aduh, kena ya ceramah ya loba nu ungek euy. Tuh lalajoan mo ku ibu hileud. Hileud cicing 30 poe muntel dirina, datang jangjang robah tina hileud jadi kukupu. Kabeh jelema keengku hileud, tapi kabeh jelema resep kana kukupu. Ladang ibadah urang teh kudu aya pikaresepeun Allah, lain anger wae. Tempo anjing, anjing ge bakal jadi guru. Mata kuring di lemur aya nu mira anjing tara dicarekan lentong punten cinta pun guru eta teh ka anjing cek tatangga teh rada gelo. Nah cinta nyebut nu gelo maknya guruna anjing. Kali-kali mah urang teh kudu guguru ka anjing. Palebah mana urang guguru ka anjing najis baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh, tapi najis baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanjerian batur.
marukan lain agama nu diomongkeun ku kuring agama toong dina hadis salamatul insan min khibdi lisan salametna jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna. Well ieu mah jangkung disebut taraje awak montok bari nu batur ieu teh awak atuh drum. Batur teh nyokot pagar jabrod karena tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna bongan bibir urang dieusian ku cacianana ratu moal ngahukum raja moal deuk nyiksa nu ngahukum mah iwati amal perbuatan dirina sewang-sewangan tong sok nuding Allah Allah mah Rahman jeung Rahim. Keheul atuh da matak nu ngaran hirup ulah sok lalajo kagorengan batur tong lalajo kana kasalahan batur batur nu salahna urang nu ngomongkeunana ta eta teh sarua garelona batur cicing dina dosa salah urang cicing dina dosa gibah sarua pak garelona ulah sok kajebak ku kasalahan batur dalah-dalah aya jelema salah enteung keur urang supaya urang teu ancrup kana kasalahan nu sarua da ibu ge balik rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea wae burger we tetangga teh haben pasea kumaha ceuk ibu pak urang mah ulah pasea wae jiga si itu ceuk salah kitu heueuh kuat gandeng kumaha ceuk ibu anehnya pak pasea tapi loba anak kumaha ceuk bapana heueuh ngan harasem beungeut da meureun nyieunna pabaeud-baeud ternyata balegna urang benerna urang hebatna urang teh tuh guruna mah jelema nu saralah matak aya jelema salah balem bibir tong sok dilalajoan kasalahanana tong diomong-omong kagorenganana naha kuring nana gerhana dihargaan batur lain harti kuring teu boga kasalahan tapi Allah munian kasalahan Bapak dihormat batur lain hartina bapak anu teu boga kasalahan tapi kasalahan bapak ku Allah dibunian lamun mah ku Allah dibongkar kalakuan sararea cantang tuh jelema bisa silih hargaan. Nya. Urusan bener jeung salah itu wajar ngarana oge manusia bener salah daek kedul alus goreng manusia mah didinya tempatna nana gerhana osok bener keur ngeureuyeuh osok salah hampura nu ngaran ustad makana kasalahan teh mineng palebah mana minengna make jeung palebah mana lamun ceramah unggal peuting nerangkeun tahajud pan popolotot tahajud yu toong nu ngomongkeun tahajud teh da ngadon molor atuh komo bab sodakoh bati era innamal sodaqota lil fuqara sarodakoh yen sodakoh teh mah rezeki nu geus aya ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodakoh isuk teh jamaah teh kapangaruhan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan geratanya nana gerhana nu ngomongkeun sodako boro-boro mah isukan peuting ieu ge kuring lain sodako nu jelas nama ngadudut ladang sodako mana bukti engke beres ceramah panitia bakal ngudag teuing ketua Karang Taruna teuing kades punten we cenah ieu mah sodakohna kanggo ongkos uih ka Bandung bari culang cileung geuwat di Jamret nah mah kejeng ditampa heuda butuh nya bener salah pada boga alus goreng pada boga daek jeung kedul ge pada boga inilah fitrah manusia disebut ajwaja teh papasangan langit bumi luhur handap alus goreng bener salah lalaki awewe kidul kaler kulon wetan tayangan ku bapak naon di alam dunia ieu anu teu berpasangan awewe lalaki silih hargaan pan lumayan awewe jeung lalaki dihijikeun 7 tahun borosot cipejuh ai hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun paling bijil anak ucing matak tong anti dengan perbedaan langit tugasna ngocorkeun hujan maka bumi tugasna nandean hujan ku aya langit jeung ku aya bumi pare jadi urang Karawang boga beas urang Bandung milu dahar urang Bekasi sarua wae aya langit aya bumi langit tugasna ngocorkeun hujan bumi mah nandean hujan hirup moal cicing dina hiji darajat bener jeung salah boga daek jeung kedul boga ari ibu di jarilbab ti bareto heuh nyaho abdi ge matak nyareng sol kieu teh
ayeuna daek di jilbab entong fanatik kanu teu di jilbab. Batur teu di jilbab teh weh di jarilbab tempo emak hayang kana neraka kumaha cek itu maneh ayeuna kitu teh baheula mah sarua jeung aing. Bapak geus daek ka masjid modalna mah bapak ge ngedul heula da teu daek saumur-umur. Ayeuna we daek sote karek ayeuna pan baheula mangalaman kedul matak geus daek tong sok loba ngomongkeun anu kedul tanya awak bapak ge ngalaman kedul jiga batur. Nah ari kedul batur diomongkeun ai kedul sorangan teu wawuh-wawuh di dinya manusia apal kana kagorengan batur teu wawuh kana kagorengan diri sorangan. Weh keheul atuh da matak paingan cek orang tasawuf tong hayang wawuh karena kesalahan batur wawuh mata kesalahan sorangan tong hayang apal kagorengan batur kudu apal makana kagorengan sorangan. Lamun jelema wawuh karena kagorengan sorangan geus embung dihargaan embung dihormat embung disanjung naha sakadar disebut geuning hirup teh nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut al-mukarrom meuni haroream naha sok sieun teu akur jeung gawena. Ustad kiai ajengan naon gawena warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud gerang ngacung ustad mana anu bareuh sampean ladang tahajud lamun mah di Bekasi aya hampura eta mah lain tahajud tapi asam urat dibawa kana tugasna urang karek disebut batur bener. Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal tah ibu teh suudon ieu mah beuki heubeul ceramah beuki daruraka jelema teh. Ibu oge sarua lamun ibu boga barang di imah anu alus nu pantes nu dipikaresep dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit ulah sok silih omongkeun ajaran nabi naon nu dipenta bakal dibikeun urang macan tangtu nepi ka dinya matak urang disebut ustad kiai ajengan teh hate leutik mah era nama jeung era sok sieun teu akur jeung pagawean komo lamun ustad jeung kiai ngadon parasea na kudu kitu hirup aduh euy. Tuh di luhur aya pejabat teu kudu legeg-legeg teuing nu jara di pejabat teh naha apan jadi pejabat teh lantaran dicoblos rakyat lamun rakyat eureun nyoblos nya bakal jadi moal matakna ka para pejabat teh tong sok legeg sing akur ka rakyat sing nyaho ka susah rakyat sing apal ka bingung rakyat ulah alus eukeur ngolo ai geus jadi geblus ka alam gaib. Moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat jaradi pejabat Allah rakyat nyarek mimpin cocongok matak ayeuna eukeur para rahayat yeuh dina politik tong hareup teuing bisi ti kunclung tong tukang teuing bisi tinggalin be aja datang nage ukur 5 tahun sakali tuh sok dek surhat masuk tong hareup teuing dina politik mah kumaha ceuk kulunciranana we naha kamari geuning urang anu ngadukung Anies Baswedan ditanya alasanana cing teu bu naha Anies Baswedan abdi mah hoyong jiga urang Jakarta ari ibu di mana di Bekasi cing tadi nu sabeula hayang ka saha abdi mah Prabowo naha karunya 3 kali eleh wae. Ternyata rakyat teh geuning nyoblos ka Prabowo teh nyebutna teh karunya 3 kali eleh wae kusabab rakyat karunya ka Prabowo susuganan atuh presiden anu anyar ayeuna Prabowo wastana sing karunyaeun ka rahayatna makmurkeun rahayat sejahterakeun rahayat geura bere ku kasenangan ieu rahayat. Inilah politik wajar urusan beda pon kitu deui agama wajar urusan beda mah nu penting mah urang teh kudu bisa silih ajenan kuring beda jeung batur kopiah henteu gamis henteu udeng henteu naha da kuring mah can rumah saja di ustad atuh
mata kieu we ngomong biasa, baju biasa, celana biasa, da kuring manana gerhana manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mata kuring datang ka dieu teu kudu keprok, da kalah asarak diadukeun jeung Japati atuh. Dalamun kuring diudang digamis jeung disorban mah yakin jamaah nararangtung wilujeng sumping al mukarrom nyungkeun pidua na kangopun anak pan ibu ke ka Bandungan bieu karek nolol tina mobil well kuat eueuh nu assalamualaikum ini datang ka ditu ngareneng jeung Pak Kades kurumuy jalma-jalma panyata rek minta doa lain nyungkeun dipoto cangkang jeung eusi sakapeung beda heukeun bae da ieu mah sakadar baju aing ngaran baju mah kumaha hayang we tah nu kudu akur mah eusi hate lain bajuna di masjid oge berjamaah ulah sakadar awakna kudu berjamaah nepi ka jeung hatena ari awak berjamaah ari hate teu berjamaah bubar ti masjid ge silih omongkeun aduh da ieu teh ungeuk-ungeuk teh bari rumasah teh kitu keneh maranehanna nya kunaon atuh kuring beda ti batur teu beda ukur bajuna ukur awakna ukur wujudna ukur jirimna Islamna sarua sahadatna sarua salatna sarua kiblatna sarua nabi nage sarua gerateangan naon anu saruana ulah neangan perbedaanana deuk Jokowi deuk Prabowo deuk Ganjar Pranowo deuk Anies Baswedan tetap Indonesia keneh deuk NU deuk Persis deuk Muhammadiyah deuk Jamaah Tabligh anger Islam keneh Islam teu kudu riweuh ai di dieu sampe dangdeur sampe nya mun di Banten dangdeur sampe ibu tempo toong filosofi sampe bawa ka imah jadi gegetuk sampe bawa ka imah jadi comro sampe bawa ka imah jadi misro sampe bawa ka imah jadi peuyeum sampe bawa ka imah jadi kicimpling resep kicimpling lebok resep comro hakan tong diadukeun comro jeung kicimpling ancur heueuh lapar tuluy balikeun kana filosofina comro misro kicimpling peuyeum sampe keneh sampe ungeuk euy sararea euy deuk NU deuk Persis deuk Muhammadiyah sarua Islam keneh anapun perbedaan anu terjadi itu hal wajar urang kudu bisa silih ajenan Islam deuk diajen ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan ngarap-ngarap diajen ku agama sejen mah ulah sok ngimpi meninggi ayeuna mah urang silih ajenan antara Islam jeung Islam bener tong riweuh di Indonesia mah pasti loba perbedaan atunya heueuh da lain Arab mun di Arab satu kiblat di urang wah geus pabalatah heuh bae we maca sholawat eueuh nu sarua belenyeng ka Garut maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad pan di Bandung mata teh es lilin mah cece tuh geuning arapal Bandung balenyang deui ka Tasik maca sholawat teh jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha gitu balenyang ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah sambut pan ku ibu-ibu ajib balenyang ka Bekasi memeh aya barudak hadroh begitu di masjid mik ditiupan beletuk pan sholawatan salatullah salamullah geus we eureun matak fungsikeun ieu barudak hadroh teh keun ngalalempeng beda macana beda carana beda tapi aya nu sarupa sholawat keneh sholawat aya nu maot aya nu tahlil toong nu tahlil di urang aya 3 carana ge nu tungkul nu ngagideug nu muih aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar
Aya oge nu tahlil bari ngagideg la ilaha illallah la ilaha illallah cing temang kela naha teu tungkul tempo ku maneh nu tunggul ngadon sare jadi emang digudag gideg ngarah teu sare aya deui nu muter illallah illallah sajam satengah lur tahlil teh bari muter nah da teh dahar-dahar acan kuat pias beungeut gologok di buruan ongkek digoneng ku RT balik na ge tah di jalan teh ngadon ngawangkong bener cenah jelema tepung jelema ahli wiridan juga abdi mah tepung jeung Allah cing teh beleguk mana nyebutkeun tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sanggupeun cek Nabi Musa Gusti abdi hoyong ningal gambaran salira Gusti cek Allah teh tuh tempo panon poe serap Gusti nempo panon poe ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nu nyieuna ieu pada ahli wiridan la ilaha illallah nyebutkeun tepung jeung Allah talung urang cenah tepung jeung Allah daripada si itu nelpon Allah. Kapan ayah gening kasus tahun kamari ya loy Raidul Fitri Jumaah komo aya nama mage jeung aya musyawarah jeung rapat jeung Allah sagala atuh saksina malaikat pek teh diangkat jadi penjaga neraka ieu mah tepung jeung Allah cing teh kumaha teh bentukna naon cenah ieu mana kudu teu apal geus tahlilan teh budak gideg tepung jeung Allah langsung kumaha cing teh bentukna ranyai dianggap kicak-kicak ku sia teh rek nu tungkul, rek nu ngagideg, rek nu muih, tetep nu dibaca mah la ilaha il. Geus urang silih ajena. Matak ngaran-ngaran ustad ge ieu barareda moal akur jeung urang Arab. Di Arab mangong adan langsung komat. Meujeuh jam 5 jelema geus ngawaled di masjid. Cobaan di Bekasi ngong adan langsung komat nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta balik nu kukulunu si eta isukna nu eureun ka masjid si eta dawuh batur wae moal bisa akur di Arab barang dahar ku 3 ramo meujeuh nu dicokot korma. Coba di Bekasi barang dahar tilu ramo nu disuguhkeun angeun kacang. Heubeul atuh. Keun eta mah teu kudu hayang sarua. Di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapeting tamat. Toong ku bapa nu taraweh beuki loba. Cobaan di dieu. Taraweh nepi ka jam 3 subuh abdi yakin sapoe pinuh kadua poe jijing kurungan nyeri cokor palebah ditanya nah hamang teu ka masjid deui juk dicarekan imamna rada gelo teu ngarti-ngarti imam dicarekan lolowe jeger bari make tato di anting ongko hiling cenah ku dewek imam teh dekul si eta jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas we haben hayang eta ge Anas ban rakaat kagenep ngan poho deui pan ai jeger dipikasieun ngareret ka tukang wios kulhu deui bari ngahoak kumaha ceuk jamaah bari gereb gemetar dina hatena mangga lajeng nah da eta mah taraweh jam 6:30 anggeus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah maneh euy jeger oge ngimaman mah alus tadi urang mah ibadah nu alus teh nu tereh inilah Indonesia matak mangeus tong ngabanding-banding antara negara urang jeung batur deu kitu deu kieu inilah NKRI harga mati rek kitu rek kieu ge ulah harga cengek mahal Jokowi disalahkeun ti iraha Pak Jokowi dagang cengek tong sok gampang nyalahkeun batur atuh nalika urang Indonesia ngogogoreng bangsana sorangan gerak ingkah ti Indonesia sabab inilah Indonesia anu majebuk anu perbedaan, anu beda ras, beda suku, beh dituna beda agama. Islam hargaan Kristen, Islam hargaan Hindu, Islam ge wajib ngahargaan Buddha. Nu penting anu urang pigawe ku urang, batur ge migawe nu batur, lakum dinukum waliya. Beres lamun gitu. Well. Ustad ge barareda. Ah mamah hayang ngulem ustad teh anu bari curhat, mamah dedeh atuh. Eta mah bagianana geuning ibu osok curhat mama dan aa curhat dong iya dong mah caroge abi menyeburutnya teu usaha kumaha ceuk mamah dedeh KRT panggieunkeun BPJS sopak kayak itu mamah dedeh bagian nampung percurhatan mama ngulem ceramah teh hayang anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat diterangkeun aya ahlina saha eta
Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip. Mama hayang nu lentong Aagim. Lentong Aagim. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah bisa hadir di Bekasi ya. Bagaimana ibu senang berjumpa Ibu senang kurang senang ya. Hidup itu harus banyak berzikir ya Pak ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan cicing hayang seri orang tidak akan hidup tenang. Ketika ibu dulu pacaran sama yang tampan bari beunghar ai jadi jeung nu petot. Gunakan alat berzikir, keputusan Allah itu keputusan yang terbaik. Ternyata nu kasep bari beunghar salingkuh wae. Ayo nu petot memungeun da teu payu-payu. Tulis ya, bikin nyanyian dikit-dikit tentang hati ya. Manusia itu harga dirinya ada di hati. Da jeung teri ge eleh atuh. Bangke teri 25.000, tapi nu geulis maot teu di pasar eueuh nu meuli. Tulis surat-soret bikin lagu ya, lagunya Jagalah Hati. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jagalah hati, aduh jagalah hati. Oh ngaku itu apa ya? Sadar ini bukan panggung tapi ini panggung Nana. Jadi mau pamit, karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Age mah lentong suarana teh. Mama ngulum ceramah teh hayang nu pinter Quran jeung hadis, ilmu tafsir jeung segala rupa. Eta mah aya bagianana Ustad Adi Hidayat. Mama hayang nu bari seserian Ustad Abdul Somad. Mama hayang nu jiga ojek online urang. Jiga ojek online. Mama hayang anu bari nyanyi Roma Irama. Dakwahna teh Roma Irama bari nyanyi. Mana bukti? Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan juga tidak diperanakan. La ilaha illallah. Karena bab nyanyi mah langsung nyantok. Kos jayar mangih cacing. Roma Irama mah dakwahna ku nyanyi. Geus eta mah bagian anjeunna. Aya ibu-ibu geuning jug saroleh pangaosan tara sia ka masjid tara tapi soleh. Waktu salaki hayang dahar jug song disuguhan, waktu hayang sare manehna geus aya di kamarna. Waktu hayang init-initan geus silih tungtun cing teh soleh ibu mah tapi pangaosan tara. Mamah ngadenge lagu Roma Irama we cenah. Cing teh naon eta laguna istri solihah. Cing teh nu kumaha eta cenah bagian repna matak nyeri kana hate. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Roma Irama bari nyanyi, mata geus boga ciri masing-masing. Roma Irama geus boga takdir ti dituna, dakwahna teh ku nyanyi. Da ceuk tatangana ge Roma Irama lamun ti Tajong wae make nada, jatuh ti Tajong. Aduh. Meureun teu apal. Lamun salaki nitah ka ibu nyangu, gara nyangu yeuh. Roma Irama mah tara hohoak. Nih, gara nyangu. Akang lapar.
Lamunana gerhana jadi kenek alus da sorana tarik. Bandung 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 Bekasi dua deui ce meujeun jadi kenek teh tarik sora. Tah lamun Roma Irama jadi kenek pi omongeun. Bandung Bekasi dua deui ce. Dengan orang Bekasi bari ke heureuy kalaka Al-Fatihah gitu. Menang dakwah bari nyanyi maka jeung teu meunang eta bieu sholawatan maruk lain bari nyanyi pek. Silahkan. Sholawat dinyanyikeun pek ngan cokot eta teh keur ngapalkeun sholawat. Nah da di masjid mah teu mungkin dikitu-kitu. Init ka Arab eueuh. Eta ge ngapalkeun sifat wajib Allah 20 ku nyanyi wujud kidamba qamuholafatulil kiamuhu binat wahdaniyat kudrot irodat terus ilmu hayat sama basor kalam qadiran haliman samian tuh nu tukang meureun aya nu teu apal kieu bungkul bari nyanyi eta heumeunang di kitu-kitu make jeung ulah pek bae da eta mah metode urang oh da di Arab mah teh di kitu-kitu hampura urang mah urang Indonesia moal sarupa jeung urang ditu pasti ngapalkeun di nyanyi-nyanyi meunang pek bae. Lola jelema nu fanatik moal akang tara nyanyi-nyanyian tara make nada urang Bandungan jelema nu teu make nada palebah adan geuning adan make nada lamun tara make nada geus tong make nada kan teu kabayang adan eueuh nadaan Allahu akbar hayalah sholah Allahu akbar ilallah make nada atuh Allahu akbar Allahu akbar raoseun ngan di Bekasi mah dibere adan anu bieu lain ka masjid hees nah asa di PPN matak adan di Bekasi mah mun bisa mah ku jeger nu make tato adana hohoak Allahu akbar hudang jelema kabeh daratang ka masjid lain deuk salat teu nyekek nu adan meunang alus we nu teu meunang mah pahili mun ibu resep dangdut dihilikeun kana adan ta eta pi omongan pana ieu dangdut mah kudu aya cengkok lagu dangdut aya cengkok gitu. Jadi nu alus dina dangdut itu nu cengkokna. Seandainya aku, ta eta cengkok teh, eta cengkok. Dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Dangdut, asupkeun kana adan, moal teh ditenggeulan. Mau nyaya dan hayalah sholat hayalah sholat kurumuy DKM ngadan euy gitu geus moal balik aya si eta mah jadi nu teu meunang teh pahili urang Bekasi adalah Jawa Barat kebudayaanna hampir sama di mana aya panganten sok dipake sawer panganten Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran menang pek ngan lamun pahili jeung Fatihah dicekek ku sararea tah bapak ngimaman di tukang 80 jelema ai palebah jadi imam maca Fatihah mirip itu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha amina coba jika dituluikeun nepi ka waladolin ukur sorangan si eta ngajentul di tukang mah jujungkelan jelema seseurian bari bantau nu teu meunang teh pahili Pak Kades silahkan jadi kades boro-boro karek saperiode deuk nepi ka 3 ge pek bae Pak Kades ngan ulah hayang jadi ustad
Atuh ustad tuluykeun jadi ustad ngan ulah hayang jadi kades. Ayeuna mah mending cicing dina fungsina masing-masing. Pak kades dakwah ku cara nyieun perdes, ustad dakwah ku cara ngajak jamaah daekeun ka masjid, daek zakat, daek infak, alus jeung dulur, hade jeung tatangga, tugasna ustad. Tah tugas Pak kades ongkosan ustad. Nah, apan Pak kades menang berkah tina doa ustad. Saenggeus ustad diongkosan, kumaha cek eta ustad? Sing panjang yuswa. Sing parak milik deket rizki anggang balai malah jabatanana entong-entong sakali sing nepi ka 3 kali. Ta doa eta teh gumantung kades bager ka ustadna. Ai ngadoa didoakeun hayang ai kades pedit mah teu sudi. Matak jelas tadi Pak kades geuning mangga ibu maca sholawat tekul bere geuning 100 ribuan. Ta eta teh unggal masjid kuduna mah. Ngan insya Allah lamun kades kikituan beak sawah. Manusia silih pika butuh. Atunana gerhana edek jadi kades emung. Nah dek kieu we. Da jadi kades teh teu kaharti. Mana bukti? Eta Pak kades tibatan menang duit mangadon bobol duit geuning bieu. Coba Ustad Nana ceramah dek sajam dek 2 jam balik teh menang atuh. Matak punten Pak kades mangga teraskeun dek 2 periode dek 3 periode pek bae Pak kades. Urang mah emung jadi kades dek kieu we. Hirup geus boga takdirna masing-masing. Matak tong sok lalajo takdir batur, tong sok ngabisani kana nu kajadian ka batur. Urang ge barang karuhan teu nyaho. Bener. Mama ceramahna hayang anu keras. Eta mah aya khusus Habib Bahar jeung Habib Riji. Mama hayang nu ceramah teh make budaya wayang atuh. Da wayang mah dakwah. Palebah mana dakwahna? Lamun ngawayang dina bab pangantenan sok aya bahasa nu dibunian mapag baya kena lara dehin pinas dipanggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina kakawasaan pangeran ya pangeran ngahaja ngarah eueun nunutan pan tugebel ngalamun anu jantungan juga balik. Mapag baya bayu kena lara balangsak tah keneng dengekeun nya keur budak ABG ai beger teh tong tarik teuing. Mapag baya kena lara keur bobogohan mah nu dianggap rumah tangga teh indah tah tanyakeun ka kolot boro-boro indah heuh Bu. Da nyata atuh kula lebayna zaman kiwari mah. Isuk-isuk ditanya kamu udah makan belum? Kumaha budak awewena belum. Cek urang mikirnya daripada loba tanya kirim beasna Udin. Peting-peting nanya kamu udah tidur belum? Cek urang mikir atuna cinta terjadi boloho matak ngabalas WA nage ku acan hees. Nah cinta terjadi boloon. Di mana logikamu nak? Geuleuh atuh da komo budak awewe nu gampang kapancing ku bibir lalaki engke kanggo ayeuna ge kanggo reuneuh belegug geus malenung mah kolot anu wirang jatuh ti tajong ditanya ku kabogona kamu sakit maneh hayang ongkek ngadengan ge kumaha cek budak awewena iya makasih kamu perhatian banget sama aku. Aing mau kata yang maledog ku mie karena huluna da. Mangpeng loba budak ABG di dia ibu tah. Tah tanyakeun ka kolot lamun jatuh ti tajong kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh. Keur bobogohan serba indah mau motor beberet-betan bari butut mogok di jalan dorong kuduaan nyebutna iin diaan. Coba nugas kolot kieu dibonceng ku motor butut mogok turun harita keneh nepi ka irung jeding ejeng bibirna dijejak motorna ganti cek aing oge atuh.
Mapag baya kena lara, mapag baya bayu kena lara balangsak. Neng hampura lamun hidup dek neangan cinta sejati teangan dina tilu rupa. Hiji Allah ka makhlukna itulah cinta sejati. Dua nabi ka umatna itulah cinta sejati. Tilu inung bapa ka anakna itulah cinta sejati. Kabogoh jeung kabogoh pret warara dua wungkul deh. Ibu ge nyaah kasalaki bohong gede. Bohong. Sugan di mah aya saking kunyaah salaki maot teh geuning ceurik. Bapak, ari abdi bade jeung saha ngiring we ka alam kubur. Lamun urang bagian nguburkeun dijajak we aing bobokongna jugdeg milu maka itu ah. Geus keblus maka jero rorowesan deui keluar. Cing teh lain deuk milu kalah nyakar tah ka urang. Tungguan geus natus geus 100 poe. Aduh nu hayang milu ka salaki begerna ge jiga angkot anu penumpang. Waradua wungkul nu pasti nama cinta sejati mah Allah ka makhluk, nabi ka umat, inung bapa ka anakna, sabejad-bejad anakna, sagoreng-goreng anakna, satebalik-tebalik anakna, inung mah tetep munian ka goreng patutan anak. Itulah cinta sejati. Well, batak ibu tong sok loba ngomongkeun baung bedegong anak batur, da ibu ge boga anak. Ieu mah naon itu deh. Budak batur nu bedegongna ibu nu ngewelna nu ngagogorengna sing sadar ibu ge boga anak. Peletuk mah batur cager budak ibu leuwih edan batar si itu. Kumaha cek si itu lebok lain kunaon ieu kudu maca ayat kursi ieu ari heueuh atuh teu kudu lalajo batur lalajoan awak urang. Matak pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Kunaon urang make jeung sok maseaan batur lantaran urang mawawuhna jeung kagorengan batur teu wawuh kana kagorengan diri sorangan. Maka jawabanana jelema nu bakal dibere kasalametan nu wawuh kana dirina man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna. Moal gede amak, moal ngahina batur, moal ngagogoreng batur, moal mitnah batur, moal nuding batur, moal panas ku batur, moal rujit ka batur. Naha era ku Allah urang ge boga hinaeun, boga ledekeun, boga fitnaheun ngan Allah munian ka awak urang. Bener. Jelema salah kapanggih bisa eureun tina salah. Catat. Jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna. Naha da kapanggih. Coba nu paling paur mah jelema salah teu kapanggih, akhirna deudeuyeun asa aman. Matak lamun bapa baheula pernah beger kapanggih ku pamajikan. Panepi ka detik ayeuna keung, pek maneh ka mana pangaosan mah awas mun beger deui. Moal sakali-kali deui. Naha kapanggih. Tanu paling paur ieu nu datang ye anu teu kapanggih akhirna engke geus kolot ku rumoy budak tinu ngora. Matak hirup makade Allah dek nyalametkeun manusia lain ku cara manusia, tapi Allah dek nyalametkeun manusia ku cara Allah Ta'ala. Pernah ibu piknik? Pernah mayar 1 juta nyieun uras nyieun kadaharan saking ku capek lu atlet ke songoprot cenah deuk istirahat heula goler dina kursi karelak we nepi ka subuh atuh ditinggalkeun ku beus. Amek moal teu dicarekan lah dasar supir gelo tetangga teu aleucreug cinta kunaon ibu dek piknik ditinggalkeun cenah euy rada gelo pisan tetangga teh ngamek ibu teh salaki wae hampir dicakar sia deui lain ngahudangkeun ka aing teh amek ibu teh gek diukna kursi jetrek TV di SCTV aya berita dina liputan 6 bus dari Bekasi asup kana jurang paraeh kabeh dek amek. Ternyata Allah nyalametkeun ibu ku cara Allah lain ku cara akal urang. Matak manusia tong loba akal-akalan teuing da Allah nu bakal nyalametkeunana. Weh. Bener ya. Neng putus jeung kabogoh tong riweuh anggur kudu sujud syukur. Naha untung keur bobogohan putus coba geus rumah tangga pegat wirang. Ai keur bobogohan pegat mah tinggal sujud Allahumma uzurni fi musibati wakhlubni khairan minha. Ya Allah abdi pegat jeung cucungi si eta panggentosankeun ku jelema nu langkung sae tibatan si eta bisa jadi kabogoh neng Allah nu datang nana gerhana. Boleh cenah mung jauh teuing seserahanana ka dieu mah. Ora
Ream abdi mah levelna tinggi teuing. Lain neangan nu tiung ngaguyupuk, lain neangan nu gamis ngangsar, lain nu pinter maca sholawat, lain nu pinter maca Quran, lain eta mah teu level. Tiung urusan abdi meuli pamajikan bakal make. Sholawat kumaha abdi maca pamajikan bakal ngiring. Ka masjid kumaha abdi init pamajikan bakal milu. Tapi hiji pamajikan nu lain kumaha salaki bab duit mah kadek neangan nu teu beuki duit. Tuh moal aya cenah. Ku bapak Bandungan tiung ngaguyupuk gamis ngangsar sholawat dibaca geus urusan teu diberes ku sabulan mah anger jeding tapi bibirna ge baik usaha teh utak dek neangan teh eta nu teu beuki duit aya gitu deh dia tuh di tukang aya nu ngacung emak Asep teu beuki duit teu sudi ai kudu ka mama atuh da ai kolot mah teu beuki duit ge hoream kudu kawin jeung kolot. Naon di kegepan ngadon batu katu da. Moal teu riweuh Heup. Sok gerawawuh kana awak ibu, saha awak ibu teh saha awak kuring teh. Allah dek mere kasalamatan manusia jawabanana hiji, innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Mana buktina Allah bareng jeung urang teh mana? Nah mungkin Allah bareng jeung urang jeung jelema nu siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah nu panasan ku batur teu kaupan cegukan punungan nu kitu mah lain jeung Allah bareng jeung nafsu tah jelema nu bakal salamet mah salawasna jelema bareng jeung Gusti Allah. Nah ieu pangajian jeung Allah teu percaya. Isuk aya deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat. Nah mungkin jamaah bakal loba seperti ayeuna. Berarti ibu teh pangaosan teh lain jeung Allah jeung naon hayang tepung we jeung nana gerhana nu TikTok. Kuring ceramah nah jeung Allah teuing. Ulem deui tahun hareup tong dibayar datang moal. Geus udon deui. Mun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang berarti kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit. Matak lamun kuring datang ka dieu ngadoneangan pamajikan berarti lain jeung Allah jeung naon jeung beger cunihin. Matak urang mah moal. Moal neangan jodoh. Hah? Wow. Sararudi. Batak hakikatna hirup mah bareng jeung Allah teh saha? Nah jalma nu bareng jeung Allah mah bakal katempo sifatna bareng jeung Allah mah bakal katempo sifat-sifat Allah aya dina dirina. Lamun Allah boga sifat Ar-Rahman Ar-Rahim maka diri urang teh bakal mibanda sifatnya ahan, asihan, dedeuhan. Lol budak tetangga dagang comro nontot leho meuli moal. Nama kejeng moal. Nya juk nempo leho ceuk urang ge. Nu didagangkeunna ge comro apaan? Nama yang nyebutkan geuleuh berarti ibu malah lalajo leho lain nu bocomro. Lamun bener edek boga sifat Rahman Rahim nyaahan asihan dedeuhan pikir ku urang ieu budak moal payu dagang comro naha aya polo kudu kumaha atuh jang ka dieu emak boga duit 10.000 tah wayahna sing-singkeun eta leho di mana di balong emak keur parab jaer sebreng-sebreng bersih jugjang dagang payu comrona lantaran leungit lehona itulah welasan asihan jeung dedeuhan we anggar sia eta menyebut geuleuh bari manehna ge leuwih ti kitu baretot teh. Na awak bapa aya kagorengan, na awak kuring aya kagorengan, na awak ibu aya kasalahan, tapi Allah teu nempo kasalahanana, tapi Allah mah nungguan tobatna eta manusia. Matak tong sok ngabisani kana kasalahan batur, geus dirobah mah hatena ku Allah, urang teu bisa naon-naon Pak. Nu ceramah mah ukur nepikeun, hidayah mah lain nu kuring. Allah we nu miboga, bener. Da leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus. Daripada di jas make dasi ayeuna aspal dilebok. Naon? Nah, bagi suudon kasaha urang ngomong. Leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus daripada make jas, make dasi tapi aspal dilebok. Nah, apa lebah mana suudonna? Si eta we suudon mah nya euy. Sadio. Iya pangaosan iya kade ukur seremonial
Ustad hadirkeun, jamaah datangkeun, sound system tagokeun, kades cenah sumping, isuk ditanya di mana peuting pangaosan, sanu ceramahna, nana gerhana, kumaha kitu we rame, geus we. Nu berat teh lain datangna, nu berat lain ngupingkeunana, nu berat lain ngomongna, tapi nu berat mah eusi praktekna. Matak nu ngaran hirup lain sakadar dibaca tapi kudu bisa diteleuman, lain sakadar diteleuman tapi kudu bisa diamalkeun. Ilmu lain sakadar hafal tapi ilmu kudu jadi bahan amal. Laras Pak? Matak ieu muludan, bahan amal ge moal kataekan kusim kuring ge. Iya teh judulna mi eling kalahiran Kangjeng Nabi, gitu lain. Oh oke. Cek ibu, iya pengajian teh judulna mi eling kalahiran Nabi, nanti eling-eling gitu. Urang geus panggih jeung mulut teh sabaraha tahun Pak, lamun umur 50 berarti geus tepung jeung mulut 50 tahun, piraku teh eling keneh. Mun ieu judulna mi eling kalahiran Nabi Muhammad, tinggal ngapalkeun Nabi lahir budak paur ge bisaeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah, ibuna Siti Aminah, ramana Sayyid Abdullah. Mi eling kalahiran Nabi mah ngeusan da ceramah teh. Naha, apan judulna ge mi eling kalahiran Nabi 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah, ibuna Siti Aminah, ramana Sayyid Abdullah. Mi eling kalahiran Nabi aya nu leuwih hese tibatan mi eling kalahiran Nabi. Naon eta? Eling kana akhlakna Kangjeng Nabi. Teu saeutik jelema apal kana lahir Nabi tapi teu wawuh kana akhlak Kangjeng Nabi. Weh. Bener Pak? Teu saeutik jalma apal kalahiran Nabi tapi teu saeutik jalma poho teu apal teu wawuh kana pagawean Kangjeng Nabi. Yo atuh urang lalajoan. Naon atuh akhlak Nabi pagawean Nabi teh? Moal kataekan. Sikalah kumaha ge moal kataekan. Nabi enit ka masjid di tengah jalan aya nu lolong bari Yahudi. Ku Nabi disampeurkeun cokot roti, ditanya lapar anjeun nya, wal dihuapan, geus sebeuheun eta Yahudi beltuk nyarita, tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul, tong deukeut jeung Muhammad jelema stres, tong deukeut jeung Muhammad jelema teu balik tukang sihir. Kabayang teu ku Bapak, beteung dijamin ku Nabi, peletuk tina bibirna ngahina Nabi, lamun ningang ka urang mah teh dikepret Pak. Nabi mah henteu isukna nyampeurkeun deui lapar nya wal 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Lamun bener ieu muludan deuk eling kana akhlak Nabi, yuk urang larapkeun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Alus ladang ceramah teh hade lah. Bapak, lamun bapak barang bere ka tatangga ngaledek bapak, mitah bapak, nuding bapak, ngarurujit bapak, isuk deuk mere deui moal. Saruana hade ya ladang muludan teh kuat neurak-neurak. Tanya kuring nana gerhana, eta kitu bebengok maneh. Lamun abdi barang bere ka tatangga ngahina abdi, eudek mere deui. Level penceramah hatena leeh, eudek. Ngan tungguan 2 poe. Lamun saya tangga budah tina bahamna, bijil getih tina irungna, berarti diracun ku urang tanu kitu patut. Modar pokoknya. Ternyata pentingna ngayakeun muludan lain sebatas deuk mi eling kalahiran Nabi, tapi urang kudu sadar urang deuk ngagugu akhlak saha lamun lain akhlak Kangjeng Nabi. Bener. Hiji katurutan nepi ka dinya. Maut Kangjeng Nabi teh. Abu Bakar tampil Aisyah aya tuangeun aya kadiekeun rotina keur saha Abu Bakar keur Yahudi anu lolong nu sok dibantuan ku Nabi dianterkeun kumaha cek Abu Bakar ieu jelema nu ngaledek Nabi teh calangap maneh ger calangap eta Yahudi langsung roti gede dibobolkeun lop atuh ongkek si Yahudi kumaha cek Yahudi ngoceak bari nangtung saha ieu. Kumaha cek Abu Bakar, nama kejeng nanya saha, nu biasa mah lain kieu mere kadaharan teh ditatap, diusap, diasupkeun kana baham teh kuat lembut. Nah ieu jang jadi wewelkeun. Cek Abu Bakar kuring mah lain anu biasa. Nah saha anu biasa? Muhammad asa dipentar guludug tengah poe, Nabi Muhammad dihina, dicaci, dimaki, tuluy Nabi maut, dituluykeun ku Abu Bakar, ngupingkeun bahasa Muhammad. Yahudi nanya, "Kamana anu biasa?" Maut.
kumaha cek Yahudi anterkeun kuring ka kuburan Nabi ayeuna deuk 2 kalimat syahadat dibaca ternyata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah payuna ku Nabi lantaran akhlakna kunaon urang teu payu-payu lantaran urang mah alus pidato tapi goreng dina contoh well tuh Pak Kades mejeh payu jadi kades tempo atuh beri ieu teh nu hadir teh da cantang tu nyoblos ka Pak Kades kabeh nyaho urang oge da basa kamari Pak Kades nyalon na ieu nu hadir nyoblos ka Pak Kades kabeh teu lamun ningang kuring jadi kades aya nu teu nyoblos diwilah-wilah nu meunang ruti lahu deuk ditanya nyoblos abdi henteu henteu coret ku aing mah menang BLT nyoblos kuring henteu coret tapi Pak Kades henteu itulah ngaran pamimpin Pak eta teh tabeat nabi teh kitu teu ngawilah-wilah teu pipilih deuk nu iji deuk nu rujit deuk nu cua deuk nu ngewa deuk nu resep anger nabi mabawa oncor Islam kabeh dioncoran tergantung jelema daek jeung henteu weh bagi ge Pak Kades teu dendam mun ceuk urang gitu mun ceuk urang diulem kieu tong datang ai kira-kira loba nu teu nyoblos mah deuk naon capek-capek tapi henteu nya Pak Kades ieu teu kitu nya sinyal 2 periode nu kitu teh tah sinyal da anu mah warga rakyat teh pan hayang panggih jeung pamimpin teh anu deukeut jeung rakyat wawuh jeung rakyat apal ka susah rakyat nyaho ka bingung rakyat bener teu Bu lain anu bager dadakan ai keur kampanye jiga nu heueuh ibu coblos abdi ai geus jadi geblus ka alam gaib sia eta mah Iji tah katurutan moal akhlak Nabi nepi ka kitu. PR keur urang Pak muludan tiba heula ari akhlak Nabi coplok tina awak urang bisa jadi batur teu muludan urang tong sok ngomongkeun da urang oge nu muludan cantang tu cocok jeung akhlak Nabi nu sabenerna bener. Hiji, 2 kalem sugan katurutan. Nabi init ka masjid di tengah jalan aya nyebrok nu nyeblok kunaon kutai onta wur Nabi wangsul deui ka rorompokna ceuk Siti Khadijah ditanya ya Rasul naha teu cios ka masjid aya nu nyeblok kunaon kutai onta kumaha ceuk Nabi kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui weh salaki ibu teu tulus ka masjid aya nu nyeblok kunaon Kang teu tulus ka masjid aya nu nyeblok kumaha ceuk ibu eueuh kawani tah bedog jingjing kadek jelema kitu mah nafsu we nu gugulung teh Siti Khadijah mah teu ibak deui we. Sapoe, 2 poe, 3 poe, ka 4 poe Nabi ngaliwat. Eueuh nu nyeblok, ngahulang heula, ka mana eueuh nu nyeblok? Datang ke masjid, cek Abu Bakar ditanya, "Ya Rasul, kunaon anjeun telat?" Kumaha ceuk Nabi? "Nya telat." Bapak teu tulus ka masjid aya nu nyeblok, ditanya ku DKM, "Kunaon kamari telat?" Da moal tujuk bebeja, "Aya nu nyeblok euy." Kusaha? Ku barudak Karang Taruna euy, saha pimpinanna? Si itu euy. Kumaha ceuk di masjid? "Serang euy." Gelut teh. Geus kararacau teu Nabi mah teu balaka telat we beres salat Abu Bakar langsung laporan ya Rasul di lingkungan urang teh aya nu udur saha Abu Bakar itu bumina ternyata nu nyeblok Nabi Pak lamun bapak aya nu nyeblok tuluy DKM ngomong euy nu nyeblok maneh teh gering parna bareuh beuteung da moal teh jaipongan bapak tah dorakati aing mata ulah wani-wani ka urang Bekasi Nabi henteu urang longok Abu Bakar cara ngalongok Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih ceuk Usman ceuk Umar ceuk Abu Bakar abdi gunukeun kanggo naon ya Rasul pan ngalongok nu gering bring ti masjid nempo dibacakeun doana dicabak anu nyerina ditanya sabaraha poe anjeun gering 3 poe beak sabaraha beak 300 yeuh ku kami digantian duitna digantian pudegdeg hate bungaheun kaduana panyakitna didoakeun Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminanana pasti diijabahna isuk jaregjeg nyuuh ka Nabi ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah payuna 2 kalimat syahadat lantaran akhlakna jungjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bener ayeuna ibu lamun kanu gering kitu nempok teu percaya
Mun aya nu gering teh, bejana mana gering? Heeh. Sabaraha poe? 3 poe. Beak sabaraha? 300. Peletuk we tina bibir teh sangeunahna sing kuat, sing sabar. Kon bae keur diuji. Nempo teh nempo we, yuh assalamualaikum. Kumaha cek si itu rada gelo jelema teh. Dendam si eta, dendam kahayang teh karasaeun ku manehna. Jetete ibu nu gering itu dendam ngalongok bejana balik titen urang gering beak sabaraha ka dokter 300 beletuk we sarua sing kuat sing sabar hokeun bae ujian nempo teh nempo we yuh assalamualaikum tungguan geus cager baeud na ge 7 tahun dah kunaon urang bet kitu sabab nabi bareng jeung wahyu urang mah barengna jeung nafsu bener tuh Pak. Nabi mah bareng najeng wahyu, urang mah bareng najeng. Tetapi ibu lamun dina rumah tangga bareng jeung wahyu gersok. Lain neangan si wahyu ya. Wahyu teh pituduh teh Quran. Bareng jeung wahyu. Lamun ibu bareng jeung nafsu, dina rumah tangga bareng jeung nafsu. Hiji bakal jadi randa, 2 budak jadi korban, 3 rumah tangga awut-awutan. Pasea jeung salaki si bagongnya nafsu teh. Untung salaki pinter Allah nyebut bagong berarti sabab penting urang hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak? Mama bagong, bapa bagong, ari abdi anak begu merenjang sesegrok sararea. Nafsu. Coba gunakeun wahyu. Mun ibu pasea jeung salaki make wahyu, kumaha carana? Wirid. Ama kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh yasin ditangkep ibu ku salaki diberi duit 5 juta jawab ke ibu sodaqallahul adzim pasea henteu duit menang rumah tangga teu awut-awutan budak tetep renggenep inilah fungsina wahyu keur ngomean hawa nafsu satiap jelema bareng jeung wahyu moal ijid moal rujit moal cua moal ngewa dihina ku batur diledek batur dipitnah batur gerak toong ku ilmu wahyu hakikatna dihina diledek dicaci Allah deuk ngamuliakeun eta jelema ku cara hinaan baturna well bener ya Allah deuk ngamuliakeun jalma ku cara dihina. Tapi sabalikna keur jalma nu sok kahina bisa jadi Allah ngahinakeun eta jelema di akhirat lantaran bungan bibirna sok ngahina wae batur. 2 tah katurutan. Lapur euy. Karek 2 geus lapur. Cing atuh nu katilu. Sugan eta oge. Da teu percaya ceuk urang. Sugan we. Poin nu katilu mah ieu bab rumah tangga. Nabi wangsul asar datang ka rorompokna Siti Khadijah nuju wiridan. Nabi nyanak teko nyalira ngaleueut nyalira. Siti Khadijah langsung eureun wiridanana ngagabruk ka Kangjeng Nabi. Ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Tak ieu muludan keur ibu. Mun salaki keur ngagoreng sangu cek ibu teh benu ka abdi nepi ka teu miwarang pan sidik pamajikan teh titaheun surga teh aya dina dibalik perintah suami akang cadu di dieu majikan aya kitu mun salaki ngagoreng sangu dalin eta nu bijil kala ka kieu Pak nuju naon ngagoreng sangu sakantanana keur duaan bari teko jeung gelas bawa ka dieu kala ka TBC Pak Toong Siti Khadijah mah lain kitu benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi matak istri solihah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Punten abdi keur ngomongkeun istri soleh lain ngomongkeun ibu. Istri soleh keur istri solehah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Lamun merek ieu tah merek ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Mah rek mana nyasare atuh we kieu mah 10:30 lain ngebocos we kana TV angar listrik pareuma aing deui nu ngosian deuk naon mama deuk hees rek naon pang ninyokeun kopi koko ade ku sorangan kos teu gablek cokor wae pira leumpang kitu leos ka kamar jebrod kana kamar rungsing wae si eta mah jiga nu hayang setruk wae hirupna teh geblus ka kamar kusek sare ongko deuk sare ai dada hurung si horeng ngome HP lalu YouTube nana gerhana yai ngerakeun jauh keneh pagening lalakon hirup urang teh nya jauh
mata hirup tong ngarasa sampurna. Paingan ayat Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, berat ngudag ayat eta teh. Bener-bener di diri Kangjeng Nabi aya contoh teladan anu picontoheun pikeun umatna. Abot eta ayat Pak. Naha cantang tu katurut ku urang. Nyaan. Cing nu kaopat atuh sugan deui wae aing mah. Nalika Nabi panggih jeung budak yatim, boga indung teu, boga bapa teu. Kumaha ceuk Nabi, ari anjeun hirup ti mana? Abdi mah teu aya nu ngajamin. Naha teu boga indung, teu boga bapa. Kumaha ceuk Nabi, ti samet ayeuna ka hareup Muhammad adalah bapa angkat anjeun. Budak yatim diangkat darajatna, diangkat darajat ku Kangjeng Nabi. Budak yatim teu dihina, teu diledek. Naha sabab bapa angkatna seorang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kades bisirek nurutan, mun di dia aya budak yatim 20, cek Pak Kades, abdi 5, sakolakeun ku Pak Kades, biayaan ku Pak Kades, budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Naha bapak angkatna nyatana seorang Kades. Lol deui ketua Karang Taruna sobat kuring, cek eta Karang Taruna abdi 5, sakolakeun ku ketua Karang Taruna, biayaan budak yatim moal dibuli moal dihina. Naha bapak angkatna seorang ketua Karang Taruna. Lol cek ustad abdi 5, sakolakeun ku ustadna, biayaan ku ustadna, budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek. Naha bapak angkatna seorang ustad. Lol kuring 50, nah loba-loba teuing nya bae ngaranna ge ngalamun deuk 200 ge atuh. Sakolakeun ku kuring budak yatim 50, moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Bapak angkatna seorang nana gerhana. Tapi ayeuna urang kadang-kadang miayaan budak yatim setahun sekali ngaranna santunan di bulan Muharram, dengan bangga diberi judul santunan anak yatim. Terjadi setahun sekali. Pertanyaan anak, nah memangna budak yatim hirupna setahun sekali? Bener Pak? Lamun ieu nu datang aya 4.000, penting ieu ngaluarkeun duit 10.000, artina poe ieu geus aya 40 juta. Bener gitu? 10.000 tina 4.000 jelema, 40 juta ladang muludan, yatim kasakolakeun, miskin kabere, nu miskin kabantu, nu susah katalang, nu bingung bakal katulung. Ladang muludan kareueut amis ku jalma anu di luar sanajan manehna teu dararatang, parantos nepi ka dinya mikir. Lamun acan berarti urang can pikabitaeun batur. Matak lamun batur ngewa mung ka masjid, ulah waka nyalahkeun batur, salahkeun urang boa-boa urang geus ka masjid tapi eueuh pikabitaeun batur. Aduh. Lamun batur aremung pengajian tong waka nyalahkeun anu mung, salahkeun anu osok, boa-boa anu osok ge can mere conto kanu tara. Osok pengajian bawel anger, pamer anger, boga kongkorong edeng-edeng, eta teh dina pengajian teh. Meuni hareudangnya beri kongkorong di kieu-kieu tah. Sadengkeun nu hareup aya nu miskin, dilak si miskin, bari hatena mah singku bangsa. Boga gelang ti dieu nepi ka dieu, deuk pengajian nyamper tatangga, hayu ngaos. Oh bener-bener anting gede singlitkeun tiung, asa teu ka kuping Pak Ustad. Rarateul. Naon sih urang bet hirup kieu kituan? Yakin lamun hirup masih kana cicingna darajat eta moal kabita batur ku urang, da urang can aya pikabitaeun batur. Tina opat anu bieu dibere contoh opat pira oge dina kitab Sirah Nabawiyah eta teh. Parantos urang nyonto hiji sugan. Lapur atuh. Lapur. Oleh panitia palalinter jeung kades dipimpin ku kades. Hade cenah euy ceramana kaharti tuluy. Bener cenah teh tad kudu nyaah ka budak yatim, jelas demi Allah. Ayeuna mah karek kaingetan kieu we teh ayeuna mah peuting ieu amplop keur ustad moal dibikeun. Terus urang bikeun ka budak yatim, kumaha ceuk urang? Des tong kitu. Tong kitu. Heupan ceuk maneh tadi yen urang teh kudu nyaah ka budak yatim, kudu barang bere ka budak yatim.
dina ceramah eta mah na ceramah dibawa kana nyata nama nguringkak bulu punuk Pak. Bener batakku ibu lalajoan ieu teh ceramah lain praktek ceramah ieu teh karek ceramah acan praktek heuh meureun sanasi bapak ge kitu ngan pedah leuwih nate kuring mah bisa ngomong ai bapak macan bisa ngomong palebah amal mah sarua Pak bodong urang teh bener Allah eta nu seuri panungtungan deh bararodo tapi asli ieu mah asli tina hate lamun di Bekasi aya budak yatim hayang sakola tah serenkeun disakolahkeun ngan samemeh kuring nyakolakeun kuring nanya nah urang dieu teu mampu nyakolakeun budak yatim di dieu mah kejeng dititah ka urang mah urang Bandung mah kejeng kudu ku urang naon teh nya ku urang dieu atuh well apan cek Nabi teh ibarat curug jeung jajangkung jelema nu nyaah ka budak yatim teh ibarat curug jeung jajangkung lain ku salatna lain ku zakatna lain ku saumna lain ku hajina kunaon atuh ya Rasul nepi ka deukeut-deukeut teuing jeung jelema eta ku nyaahan ka budak yatimna matak minimal anu tilu teu kapigawe omat nu terakhir mah bab yatim kudu kapigawe sing nyaah ka budak yatim boro-boro barang berekna musap mastakana ge geus jadi nilai kahadean artina dipikanya kahartos ibu ayo geus kahartos mah ngeusan we da nah da urang nu saramana kumaha urang ngatur mah kejeng engke we cenapa engke mah kejeng engke da urang nu saramana kumaha urang we nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi jam 1 ari ieu nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka subuh gitu bu urang cirian tah ieu budak ieu nepi ka hayang subuh urang mah urang baralikeun antep manehna can nepi ka subuh cek si Mandra mah sombong amat hayang nepi ka subuh jiga nu nya hayang nepi ka subuh keun nya urang mah aya teh urang arwih keun antep eta saurang teh hayang nepi ka jam subuh keun antep lamun aya namana milu balik talian ku sararea boro-boro mah dituluykeun ieu ceramah karek dibere opat contoh Kangjeng Nabi Muhammad ge cantang tu urang mampu migawe matak ngeusing yakin na hate ibu moal aya makhluk Allah nu paling sampurna moal aya makhluk Allah nu paling cerdas iwalti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hartana beak dipake yatim hartana beak dipake miskin hartana beak dipake nulungan batur urang mah Pak jujur-jujuran lain beak ngadona maha nya Nabi semakin dia ceramah katoib ini katoib di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma keur abdi we kop rezeki maneh milik kuring nana gerhana ayeuna bakal diberi amplop pegat di jalan dibikeun moal alhamdulillah nyebut moal 80% mengatakan moal tadi nama ku abdi teh eudek dibikeun ngan ku sabab engke ku abdi teh dibikeun teh lain salah abdi ieu teh anggap ladang musyawarah bersama ta eta tangaran suudon cilaka ditungtung teh jadi lamun ayeuna abdi di bahanan tuluy tengah jalan aya nu menta jelas moal dibikeun ladang musyawarah tidak boleh loncat tina ladang kesepakatan. Hadirin kaum muslimin heuda ibu mah beres ti dia tinggal wangsul karo rompok tinggal kulem abdi mamikiran 3 jam setengah deui ieu teh lamun kuring balik jam sakieu teh heuh pidatangeun tekan jam 3 we nyaah teuing bari bapa mah nu geus baruga pamajikan mah ngeunah da balik ti dieu nyabak teh tiis bae nyabak cai tiis bae leos we ka kamar aya nu haneut heuh eta we keur ieu heuh kasur maksudna teh coba urang mah kitu we mane kieu-kieu teuing nasib teh arek mawa teh dieu pugu da anak ucing rek mawa cenah ti Bekasi entong tong hayang milu nah moal ulah hayang milu ditolak sapajodogan. Hadirin kaum muslimin mudah-mudahan ibu sing sarehat bapak-bapak sing sarehat anu udur sing disehatkeun nu bacupit rumah tangga sing disakinahkeun nu keragrag ekonomina sing ditanjirkeun malah mandar anu keur bacupit dina sagala rupana muga-muga sing dijongjonkeun ditenangkeun
Atau bilih aya nu tos ngantunkeun tilar ti alam dunia, muga-muga dibasihan alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna, ditempatkeun nu pangmulya-mulyana, dihampura tina sagala rupi dosa perdosaanana. Pakades oge doakeun ku urang sing panjang yuswana, sing parek milikna, sing panjang jabatanana. Bapak Ustad, Bapak Kiai nu aya di tempat ieu sing barokah ilmuna, sing paranjang yuswana, sing dareukeut milik jeung rezekina, sing berkah kahirupan dunia miwah akhiratna. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana, paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura anu kateda, luhur sahur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang, sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawangna kabagjaan, kembang sinetik senebaran sari, tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.